Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 10 wal maqalatu tasi'atu maqalah kasalapan. Qala ngadawu saha Jibril alaihissalam, ya Muhammad, hai Muhammad, kudu hirup anjeun teh makana perkara pagaweannya sita nu hayang anjeun. Paina maka saenyana anjeun eta mayitun bakal mau. Ieu teh pembebasan we ka Kanjeng Nabi teh, sok anjeun hirup, bejakeun ka umat anjeun hirup bebas kumaha anjeun. Kumaha hayangna bebas tapi inget ieu teh bakal maut. Li anna akhirul haji karena saenyana tungtungna akhirna ayeuna hirup eta mayitun maut. Allahu Akbar. Ieu teh juga kumaha seolah-olah anger hirup kudu diatur kade dari maut masa kali hirup mah 2 kali. Ngan hirup nu kadua ditanggung tah sakumaha hirup anu kahiji. Diganu heueuh dibebaskeun tapi da ieu teh kehati-hatian cek urang. Kehati-hatian urang teh kolot ge sok kitu kan ka urang teh. Wa ujiba wah bub sareng kudu mika cinta anjeun man ka jalma sita nu haya nu karep anjeun painaka maka saenyana anjeun eta mufarikuhu bakal pisah anjeun ka itu si man aya mufariku tegasna bakal papisah man ka jalma sita nu karep anjeun bil maut ku maut. Ya geus seolah-olah sok anjeun mika cinta bebas kumaha anjeun saha tapi sing inget anjeun teh bakal papisah. Tadi teh nya dirinya lauduktum halawatal uslah la'arabtum mararatul qati'ah. Seandainya kau tahu manisnya pertemuan maka bakal tahu pahitnya perpisahan. Nya euy kitu. Tak wah bub habibaka hauna ma sayakuna bagi doka. Cintailah kekasihmu dengan sewajarnya. Siapa tahu suatu saat engkau akan membencinya. Wa bagi doka hauna ma sayakuna habibaka. Tuluy deui bencilah dengan sewajarnya. Siapa tahu suatu saat engkau mencintainya. Heuy duduh. Kitu cenah. Jadi sewajarna we urang teh da bakal papisah. Ulah nepi ka ayeuna dina nalika pisah urang nyerina luar biasa. Ya Allah ya Rabbana. Hese move on ripuh lah gitu mah. Ripuh. Wes mendingan kopi we nu ngopi we. Bari kopina. Wa ma sareng kudu migawe anjeun teh makana perkara sita nu hayang anjeun. Fa innaka maka saenyana anjeun eta majiun nu bakal dibales bihi ku itu umat. Sok anjeun bebas rek ngalakukeun naon oge bebas kumaha anjeun, tapi sing inget setiap perkara aya balasanna. Hukum karma masih berlaku. Alus dibales ku alus, goreng dibales ku goreng. Intina kumaha? Barang gawe teh anger urang kudu apik sabab aya pertanggungjawabanna. Jalma mah salian ti isukan bilatungan aya oge balitungan gitu. Lianal ibadah karena sanyana hamba eta majjiuna anu bakal dibales itu nu kabeh teh bi amalihim kumaha amal-amalna itu ibadah. In khairon lamun teh ma alus fa khairun maka balasanna alus. Wa inna syarrun maka lamun goreng fa syarrun maka goreng deui. Mana ieu euy? Fa syarrun. Etanya jadi kitu tah. Awas teh. Wal maqalatul asyiratu ari maqalah anu ka-10. Qala ngadawu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satun ari tilu, salah satu naparin ari tilu golongan. Yudillu anu bakal niuhan hum ka itu salasa. Salu Gusti Allah tahtadilli arsyihi dina sahamlapeun yuhna arasna Allah yauma ladilla dina poean ladilla aya yuh ta maujud illa diluhu angin yuhna arasna Allah. Tayanya jalma-jalma nu bakal menang di alam mahsyar teh yuhna arasna Allah anu maha tahari 7 bari jarakna deukeut bari kabeh weuteuh cacak ayeuna matahari nu geus heubeul geus kolot panas geus luar biasa komo nu deukeut ke bari weuteuh bari jarakna deukeut heg ardun bae doa mahsyar teh nyata tanuh anu bodas sapertikeun ayeuna naon ancuran timah ya Allah ya Rabbana panasna kabayang cicing dina coran ge ripuh urang teh. Ayeuna nu meunang ieu teh saha wae urang kudu menang ya. Al mutawaddiu tegasna kahiji jalma anu wudu fil makarihi dina waktu anu dipikangewa. Jam'u makruhin nya. Ari makari jamana makruh.
waktu anu dipikangewa gitu dipatil mimi kalau patah mim waroi jeung ro sama kari aib bi auqatil masyaqati dina pirang-pirang waktu masyakat wa ieu sareng tu auqatil masyaqat eta auqatil bardi waktu anu tiris asadin nu banget komo di Garut mah tadi puncak Cianjur nya tirisna di Bogor yo aya nu tiris di tapi ka mun teh mah ngompol tuluy lulus teh bener mun teh mah omeh ripuh tiris tah lamun wudu dina waktu keur musim kitu musim tiris heg buduna disampurnakeun salian ti jadi kiparat nu di kamari teh dicarioskeun nu parantos hilap deui eta teh bisa jadi golongan jalma anu menang ieu-iuna aras isukan di yaumil kiamah ya Allah sing bener mata kudu urang lah kagok kudu teh sing alus wal masih sareng jalma anu lempang ilal masajid ka masjid pirang-pirang masjid pidulami dina waktu poek sing daek lempang ka masjid dina waktu poek teh lempang urang teh rek berjamaah lain rek hees euy jadi salat karena arah-arah salat tu majamati sarta berjamaah itu wudu tah sing alus teuy daek lempang ka masjid dina waktu poek wamut imul jai sareng mereka daharan ka jalma nu lapar daek mere dahareun ka santri dari santri mah wajah lapar terus sok bere dahar ka jalma nu lapar teh maka eta bakal jadi iuh isukan di yaumil kiamah wal maqulatul hadiyata asyarata ari maqula nu ka-11 kila diucapkeun li Ibrahim ka Ibrahim alaihissalam li ayyi syai'in karena perkara naon bae eta khoda ngadamel ka anjeun salo Gusti Allah kholilan kana jadi kekasih Ibrahim naon di geuning ayeuna Allah bet ngajadikeun ka anjeun teh jadi kekasih qala ngadawu Ibrahim bisalah sati asya aku tilu perkara ihtartu milih kuring ti amrullah taala kana parentah Allah ala amri ghairihi kana salian kana parentah salian tidak Allah jadi Nabi Ibrahim lebih memprioritaskeun ka Allah parentah Allah tinimbang ayeuna parentah anu sejen hiji eta tapi nasihat anu khotil anu khotil mah dina hiji naskahna mahtartu amrul ghairi al-lapad mahtartu amrul ghairi ala amrillahi taala kitu sapalik kaulna mah wa mahtamtu sar wa ma ihtamamtu sareng henteu mentingkeun kuring di maka perkara takulu anu nanggung ta saalo Gusti Allah li ka kuring mah henteu mentingkeun kana urusan perkara anu geus ditanggung ku Allah tuh nya seperti naon aya mah kumtu tegasna ngadeg kuring teh bi amri mah kana urusan perkara tahmilu anu mikul tah saalo Gusti Allah tahammal anu mikul saalo Gusti Allah li ka kuring mina rezeki urusan rezeki kan rezeki mah dan geus ditanggung ku Allah mamamin batin fil ardi illa allahi rizquha jadi teh bunyi urusan rezeki geus we urang mah anu sakira-kira henteu ditanggung ku Allah makanya izin haduka pima duminalaka wa taksiruka pima tuliba minka alamatun naon eta jawan oh nyam popo teuing ijtihaduka pima duminalaka wa taksiruka pima tuliba minka dalilun alantimasil basiro wa taksiruka alama tuliba minka gitunya ijtihaduka pima duminalaka urang bersungguh-sungguh dina nu geus ditanggung ku Allah tuluy lalawora alama tuliba minka anu sakira-kira disuprih ku Allah teh ka urang nya eta urusan ibadah eta teh hiji tanda nuduhkeun ka urang teh kana lemahna paningal hate lanti masih basiroti minka Allah jadi kanjeng Nabi Ibrahim mah leuwih memprioritaskeun ayeuna nu teu ditanggung ku Allah nyaeta dina urusan ibadah tinimbang ayeuna mentingkeun urusan rezeki nu jelas ditanggung ku Allah wa mata mana wa mata asaitu sareng teu pati-pati dahar kuring aya mah tegasna aya mah akal tu teu dahar kuring teh waktal masai dina waktu sore-sore teu dahar sore ta asaitu teh wa mata tagoda itu teu pati-pati dahar isuk-isuk sarapan kuring aya mah akal tu tegasna teu dahar kuring teh waktal godaati dina waktu isuk-isuk
ilama adoy pi angin sarta natamu. Disebut Abu Doeb teh kieu. Kanjeng Nabi Ibrahim tara kersa tuang sore-sore, tuang enjing-enjing terkecuali sarta tamu. Mata kruwiya diriwayatkeun ana usahnya Ibrahim alaihissalam kana kabuktosan itu Nabi eta yamsi mapah Nabi teh maelan kana samel au maelani atawa 2 mel melani litola biman pikeun nyuping neangan jalma yakulu anu dahar si iman mau sara Ibrahim alaihissalam milarian heula jalmi nu sakira-kira daek tuang ayo dahar jeung abi euy urang mah justru kalau nyumput ame ulah aya batur menta di situ kagehan teh dengan saguna ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi Ibrahim pangna disebut Abu Doeb teh kitu. Tapi ka Kanjeng Nabi Ibrahim kan hoyong nyuguhan ka umat Kanjeng Nabi teh Gusti abdi hoyong nyuguhan ka umat anu luar biasa nyaeta umat Nabi Muhammad SAW. Kumaha atunya da moal mungkin. Oh ya. Moal mungkin maka Kanjeng Nabi Ibrahim tah nyebarkeun dina gunung teh disebarkeun sut debu teh disebarkeun akhirna ngajadikeun tadi salam dunia teh aya uyah tina serbukan eta uyah mata ka laut jadi asin kadang laut kadang uyah di sumberna ti laut kadang ayeuna uyah aya sumberna ti gunung tah ayana uyah teh eta panyuguh ti Nabi Ibrahim kangge umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bakat ku hayang nyuguhan ka sagala tamuna Allah Nabi Ibrahim lebarkeun debu nya debu kitu pami telepat mah tah etanya pokona mah uyah sumberna asalna aya asin teh nyaeta ti Nabi Ibrahim hayang jadi susuguh takertikeun umat na Kanjeng Nabi kaasaan kurang kan ayeuna uyah tanpa uyah kan kumaha eta teh jadi Kanjeng Nabi Ibrahim mah tara daek tuang lamun teh mah teu bebarengan jeung tamu kajen neangan heula wal maqalatu saniyata asyarata ari maqalah ka 12 an badil hukama ikatampi ti sabab palingna pirang-pirang ahli hikmah ay atibaul qulubi tegasna dokter-dokter hate salah satu asya ari tilu pirang-pirang perkara tupariju anu matak ngabungahkeun itu salasa al gusoso kana kabingung bidomil gini kalawan domah gini ayat taksipu tegas nama matak ngaleungitkeun algumu makana kabingung itu salah teh hiji dikrullahi taala hiji dikir ka Allah taala bi ayyi sigotin kumana bae segat eta mah kana kabuktosan dikrullah teh ka ayakula seperti ngucap si jalma teh kasiron barina loba la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah au bil munajati atau kumana munajat kayakula seperti ngucap si jalma teh ya mugisu kullamal hufin kumaha bae urang ku bahasa urang ge munajat ka Allah ya mugisu dat anu nulungan kullamal hufin kana anu prihatin nada anu ngagero tah pukana ieu datnya di jalma kana ieu dat kula mugisin mugisnya wa ya mujibu kullamutorin dat anu ngaijabah karena setiap-tiap anu kamadaratan menyebadanannya da'a ngadu'ahu ka ieu kula mujib kula mudtornya kulun wa ya halimah dat anu hilim ala kulli hifwatin kana saban-saban anu boga kasalahan aso anu maciat si jalmahu ka ieu hailim wa yaqo iman edat anu ngadeg bil kifayati kalawan nyukupkeun liman ka jalma asaru anu milih si iman kana ieu qaim ala dunya kana dunya si jalma as'alu nyuhunkeun kuring ka anjeun al wusula kana nepi ila makana perkara la aslanu teu aya nepi eta maujud ilahi kana itu mah illa bi aonik illa bi muawanatika angin ku pertolongan Gusti wadap ama sareng wadap sareng nyuhunkeun wadap ima sareng nyuhunkeun ana perkara laatiku anu teu kawasa kuring teh dap ahu kana nolakna itu umma illa bi kuatika angin kakuatan Gusti wa as'aluka sareng nyuhunkeun kuring ka Gusti hiyarotan kana kaalusan pihadina itu hiyaroh
afiatun eta tetep na itu hiaro afiatun ari kasalamatan wa afiatun sareng wa afiatan sareng kana kasalamatan fi hadina itu hiaro lain hiarotun khairatun itu walipan wasalu nyuhunkeun kuring ka kanjeun khairatan kana kaalusan katanya tulikeun ya fiha eta tetep dina itu fiha dina itu khairatun ari kaalusan birahmatika ku rahmat Gusti fiha eta tetep dina itu khairah kitunya khairatun ari kaalusan birahmatika ku rahmat Gusti ya arhamar rahimin waliko auliyai sareng kaduana nepungan waliko auliyaihi sareng nepungan ayeuna ka para wali-walina Allah minal ulama was solihin jadi tah nu bakal ngabungahkeun kana kabingung ngabukakeun kabingung dikir ka Allah tepungan ku urang teh jadi guru para wali-walina Allah ulama jalma nu soleh tepungan ku urang bakal amul hukama sareng kacariosanana ahli hikmah ay aladina jalma-jalma ya dulu anu nuduhkeun itulah di teh ala khairi kana kaalusan ala khairiyid dunya wal akhir kana kaalusan dunya jeung akhir eta lamun urang boga kabingung sok tepungan urang teh dikir ka Allah geus dikir ka Allah urang tepungan tanya ka para walina Allah ka para ulama para solihin tuluy urang ngupingkeun kana cariosan-cariosan ulama solihin ahli hikmah nyaeta anu nyaekeun kana urusan dunia jeung akhirat mudah-mudahan urang salamina dicakeutkeun jeung jamaah-jamaah soleh sehingga hidayah taufik terus ka urang sadayana tiasa istiqomah dina ibadah wallahu a'lam bishawab.